Tinimang caulongong meling oke tuang bonteng. Tinimang salira bengong meningge dangukeun dongeng. Hehehe. Aturan mitra tepang deui sareng pidangan dongeng mugia mitra sadayana dadaman. Sapertos biasa ieu dongeng kapidangkeun ngalangkungan channel YouTube. Mitra, ia carios judulna lalakon si Bagja bagian anu ka-28. Tangtosna terasan tinu bagian ka-28 sareng satu acana. Kenging rek ngareka cipta bah arga atanapi bah pendi ese citra warga ti Bandung, Jawa Barat. Anu oge maos ieu carios. Dahar bandros make saos dahar nate diciwitan. Supados tenyong cai waktos dongeng na urang kawitan derah jentrengkeun kacapina gelikeun sulingna nayaga. Deretek bahasa aya nyaritakeun basa kajian imahna aya nu rek maduruk kubah karsan sabalad-balad. Apan harita teh geuning banjar karang basalya ngadap-ngadap taya cahayaan. Kawas-kawas sangara bakal aya mamala. Bagja dagdak dadakan ngadap cenah hayang jajan. Lantaran ngadatna parna nya kapaksa mangsana peuting-peuting kira-kira tabu salapan saparapat. Ngadudung klik ngagaganong si Bagja ngalanglang hawa peuting maksudna rek ngajajanan si Bagja di warung tungtung lemur tea. Bah saya masarah tara-tara ngadak-ngadak tidak tundukna nganjang ke alam impian bangun lurusuhan aswad anak angot lasmana geusting raringkep di jero kamarna tah harita basa mangsana badarat mapai-mapai jalan anu maksudna ngajajanan Bagja. Para karaman pimpinan bah karsan datang lobaan lain wae balad kardan anu opatan teh. Tekung silila sadatang nakapakarangan imah basalya. Para karaman maturuk sagalana nu aya ngan dina waktu sakoteap seuneu ngahuru sagala-gala pangpangna imah basalya. Para karaman ngabarakat Bagja sabab imah basalya teu mangga pulia kahuruan jalma-jalma nu aya di jero imah tangtu bakal kaduruk palastra sakabehna. Tah basa rek pisan sawe abah ngadenge aya sabueuk. Abah apal eta lain sabueuk-bueukna tapi aya balad abah mere isarah bakal aya musibah. Abah gancang keluar nyawe aya sobat heubeul ngabejaan yen karsan geus nyieun nampah sodeka. Sarasa sari eta teh kalakuanna kicu ceuk sobat abah gancang geura kaluar ti imah sabab musuh rek nyieun tindakan nya harita. Abah ngajak maraneh ning kalaluar ti pawon. Terus keluar terus tepikan ieu ceuk basalya ngajantrekeun panjang lebar. Nuhun saha atuh eta teh bah? Anak beuki panasaran. Nah, sobat abah batur sapergelangan basa nyukuh ilmu. Muhun saha? Anak kekeh hayang geura nyaho. Ke
kege anak pa nu macak ayeuna nama anak tong kamana-mana keung si Bagja mah dina waktuna bakal kasepung ceuk Basalia deui tapi abdi hoyong enggal penak bah angot geus jentre dumukna nu ngurusna sapertos kasauran abah ulah waka lamun budak dipanggihan ayeuna manehna moal bener-bener ngudag cita-cita na euy moal junun maklanjeutina ku ilmu keun heula sina ngalalakon panjuduna ge lalakon si Bagja ieu dongeng teh lain lalakon corona ajan corona ayeuna keur ngalalakon di sakuliah dunya keun heula budak mah sina asa ngalalakon lupa nu nya sangkan cita-citana cinekanan kalayan mandiri nyangakeun atuh ka abah ari kitu mah antukna mitra anah sadra tumarima kana kakagah bapana tah ayeuna mah hidup duaan anah jeung awad sing ati-ati ngajaga diri sabab si Kalsan jeung antek-antekna ayeuna teh keur ngararancang niat jahat nu leuwih rosa ke batuk heulanya adehem heula ieu lah acam kaselamatan bararea tah silalas omat perhatikeun ulah talingeun ceuk bah karsa ceuk bah Salia ditungtungan ku papadon sangkan Aswad jeung anah ulah talingeun kalasmana rancang naon bah Aswad kerung kege bakal nyaho jang tatan-tatan we diceumur ulang di dieu kadatangan kalaman abah jeung sobat abah kiwari keur ngukut di Bagja ge keur tatan yang halpan ketak Karsan moal cicingeun ari sababna si Karyan boga pananggeu ari sababna si Karsan kitu peta teh manehna boga pananggeuhan jelema sakti ceuk Basalia nu matak panasaran Aswad jeung Ana ngeunaan jelema sakti Basalia teu ngajelaskeun sahasana atuh puguh we Aswad jeung Ana beuki panasaran waktu senase Pitra saninten buat saninten katikoneng nyar gula hapunten da hapunten dongeng urang ecag heula atur nuhun kana sagala ruti perhatosan mitra dangu sadayana utamina anu parantos subscribe ngalaik sareng komentaran anu teu acan mangga diantos hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakirangan insyaallah baharga nepangan deui dina terasan dongeng lalakun si Bagja bagian anu ka-30 masih dina channel YouTube PNDS Citra warga ieu sahaga